non A. Cih, ngisi mana mana? Burit-burit kieu yang geus gaya gitu anjing. Apa yang orangnya euy? Boro apel puguh tas kuliah. Oh, tas kuliah. Sugan teh tas apa ya? Heueuh atuh anjing, syukur heueuh tuh ai kuliah mah kok. Loba meureun awewe di ditu nya. Heeh puguh loba. Ai heueuh. Tapi isi bawaan awewe encan. Ah boro-boro lieur nu aya puguh. Mun aing mah jadi maneh kok gitu. Ai kuliah loba awewe. Pokona geus beak kabeh dicarakan hiji-hiji tadi culik. Dibawaan ku urang mangke geus ganti deui isuk ganti deui kitu urang mah. Mana mau kahayang. Wah nyarekan indungna kitu mah atuh. Moal mana indungna mah pasti demikeun asa bere we duit indungna mah. Tapi heueuh oge euy. Cek urang eta mah saran gitu. Isukan geus kolot mah kos geus dan jongka-jongko mau itu mah geus moal payu. Ayeuna mah pengkeun ngora kok kieu. Set ayeuna teh neangan saloba-lobana awewe. Jadi ke dibawa balik gitu pokoknya mah culik hiji-hiji. Jadi beakeun daripada engke beak ku batur. Heeh puguh euy kudu dapat kitu. Kayak rada dicobaan. Kudu dicobaan. Ameh rame pokoknya dunia persulapan kudu dikembangkan gitu dengan awewe saloba-lobana bawa culik gitu kan isukan isi teka bagian kumaha mun teka bagian ke teh engko parawan rasaranda kayak kumaha Panyisaan euy. nyesa teh kayak oge geus teh kono kitu nya Heeh lah isuk mah erek. bawaan pokoknya mah saloba-lobana pokoknya engke bungkus hiji jeung urang ka di poho ieu nomor saran Gampang eta malah nama. Ya lah tuh orang ek balik dahar euy. rek ka mana yang diberi saran kada kaek balik Lapar ek balik euy. heuh atuh jig geura dahar biar enggak mati urusan awewe gitu mah pokoknya mah jangan tanya ke saha-saha